Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun hiji cariyos pondok basa Sunda kalayan genre horor. Yasana Teh Dede Rostiana kalayan judul Pindah Kosan. Wilujeng ngaraoskeun Assalamualaikum sahabat Kang Has, sukses selalu, terus berkarya dan tetaplah berinovasi. Salam dari channel Chania. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Oke, rancak bana. Lugina kos tempatna luyu jeung nu dipikahayang kulina. Kosan nu deket ke kampus sok sanajan tukangeun kampus. Eta kosan hargana leuwih murah, pas pisan jeung kamampu duit pamere ti indung bapana. Pokona mah teu jauh teuing ti kampus. Arsitektur wangunanana geus kawas zaman kiwari anu meunang ngarehab. Aya 2 tingkat, genep kamar di unggal tingkatna. Satukangeunana sarua kos-kosan dengkep patukang-tukang. Ngaranna kosan Arjuna, nu khusus keur lalaki. Tina nyewa nu tingkat 2 leuwih laluasa, cek pikirna deket ka pamoean. Padahal mah lalega marana, tapi nu kosna ngan saeutik. Beungeut wangunanana nya hareupan susukan jeung pentasan susukan benteng kampus. Ngan asa hieum eta meureun peda sakurilingeun kampus tatangkalanana geus jarangkung jaranggotan. Lina bisa indit kuliah norobos di gerbang tukang. Di lantai 2 nu ngontrak ngamanehna jeung ibu-ibu nu keur kuliah nuluykeun S2. Kamar sejena beulah kencaeun ibu-ibu masih karosong. Nu kaeusian ngan ukur 2 kamar. Ibu-ibu mah nyawa kamarna sakamar kuduaan. Jaba nginepna ngan ukur poe Jumaah jeung Sabtu. Ari lina mah pan mahasiswi reguler, jaba karek tingkat 2 atawa semester 3. Tangtuna bakal netep unggal poe. Duit ka ibu kos kakara mere sabulaneun. Kitu oge meunang nawar. Kahayang ibu kos mah geuwat dibayar jeung satauneun. Dina pinter nyeun alesan can boga duit keur mayarna. Padahal sakeuteun heula teh sok sieun teu betah. Akhirna ibu kos sapuk rejeung kahayangna. Lina nyucingan kamarna ti poe Jumaah. Kabeneran bisa panggih jeung ibu-ibu nu ngontrak sagigireunana. Si ibu duanana ge someah, sok mawa babaturanana ngariung migawe tugas. Haneuteun
Harita keur aya tetangga kamar mah. Estu matak genah merenah keur diajar teh bisa fokus. Kalan-kalan asa keeng ku sora gulidagna cai susukan. Sakapeung sora siit uncuing mun beurang jeung bueuk pareng peuting dina luhur dahan. Malam katilu tatangga kosanana marulang ngan ukur lina di kamar luhur sorangan. Mimitina mah ludeng maca buku mangsa jemplang-jempling nepikeun karep lina ka pareumanana. Padahal manehna teh can salat Isya. Harita asa aya nu ngahudangkeun ngoyag-ngoyakeun awakna. Korejat lina hudang. Manehna ingat can kacai keuat salat bari ngarasa rada keeng. Rasaan lina geus mareman cai. Tapi waktu keur salat cai ujug-ujug ngagolontor tina keran. Sorana matak muringkak bulu punduk. Beres salat lina ngawani-wani maneh asup ka kamar mandi. Tetela keran hurung. Sakali deui ngawani-wani karep mareman cai. Jap teu aya naon-naon ngan sora bueuk patembalan. Isuk-isuk aya aki-aki make tarumpah jeung iteuk tuluy noongan kamar. Dina tonggoy popoe. Satadina rek ditanya ngan jolos bae eta aki-aki teh ngahiang teuing ka mana. Ingat beulah kencaeun tungtung wangunan jalan deui. Piraku ngagajleung kasusukan. Mimiti lina mikir kunaon kosan ieu teu payu jiga nu sejen. Kakeungna mimiti ngandelan ku kajadian anu cikeneh jeung peuting tadi. Malam kaopat dibaturan ku Nisa batur sakelasna. Maranehna migawe tugas nepi ka peuting. Teu karasaeun nyarelekna waktu nepi ka tengah peuting tonggoy searching dina internet. Ari aya batur mah sumanget diajar teh. Pokona mah isuk kudu bisa rengse. Mun teu kitu barabe da unggal poe teh sok aya tugas sejena. Tungtungna numpuk teu kapigawe. Ceuk lina. Nya alhamdulillah aya batur pakuku kumaha. Dalusi jeung Sasa mah tara ngajak-ngajak ka urang teh. Sedeng ari babaturan lalaki osok ngerjakeun tugasna di kafe bari nogan jeung wipi haratis cenah. Tembal Nisa bari tetep panona mah kana laptop. Naon nu ganteng? Lina nanya. Nongkrong ganteng. Tembal Nisa. Kai dua nana saleuseurian. Warak seuri, marahna baralem. Nah, bet kapireng ku maranehanana sora nu saleuseurian. Mani jiga suara maranehna. Atra kadenge kuduaan. Dua nana ngaharulang. Keur kitu kadenge suara beuting lina kukurubukan. Cekekek Nisa nyusurikeun. Harita mah lina teu milu seuri. Tapi aheng ari suara nu seuri jadi siga lobaan.
Rai bulu punduk Lina jeung Nisa carengkat, duanana papelong-pelong. Duh, ku mikir mah jadi lapar. Padahal tadi teh geus dahar katambah baso. Lina mengkolkeun obrolan, nguyarkeun kasieun. Kumaha atuh, rek tulun heula ka handap. Biasana sok aya keneh tukang nasi goreng wayah kieu deket kosan Arjuna, ceuk Nisa. Ogah ah, asa sararieun geus tengah peuting. Nya, nah asa jadi keeng, loba sora teu puguh. Boa-boa matakna rek luas mun kaluar. Ah, da kosan Arjuna mah haneuteun bae, sentrana kadaharan sugan mah. Bari sok loba nu karasep nangkring. Yey, geuning Nisa ngalayat. Normal we mun resep ka nu kasep, ceuk Nisa bari ngabelehen. Kasaha atuh ayeuna? Lina nyelidik hitung-hitung nyingkahkeun kasieun. Duh ka ah, teu payu, tembal Nisa. Lain teu payu, tapi tidak obral. Lina ngagonjak. Tapi harita duanana ngabekeng bahamna sewang-sewangan. Lainna naon, sieun sirina aya nu ngalalewean deui. Jap duanana jarempling. Telila sada aya anu koketrok. Suruk Lina ditempelkeun kana bibirna. Natayap ka palebah janela. Lina ngintip lalaunan mukakeun hordengna. Gabak. Lina ngagabak saketeker kebek. Kasorot ku lampu, katara aki-aki persis nu panggih tadi isuk-isuk. Untungna nonggongan yang hareupan benteng bari ketempo muntang kana pagar balkon. Gawat Lina nutupan hordengna bari ngalulis tulak jeung kunci. Ya bah, orang barang geus pating teuing. Lina ngaharewos. Duh, seetik deui tinggal finishing. Tembal Nisa. Loba keneh waktu. Ceuk Lina bari mere isyarat sangkan beberes. Tekung silila sora jalma nu lempang make iteuk bolak-balik hareupeun kamar. Lina jeung Nisa ngahep-hep handapeun simut bari ngadeg-deg. Kesang badag, kesang leutik masihan awak Lina jeung Nisa. Lina ungas ingus. Sabudreun kamarna mimiti kaanseu bau teu pararuguh. Sora susukan kareunge beuki sea jeung sora bangkong kungkong. Antukna paungku-ungku diharudum simbut duanana nepi ka hareupna. Isukna Lina jeung Nisa geus saged rek ka kampus. Lin, ieu tempat jiga aya nu nyeucingan. Penting engke mah abdi mau tiasa maturan. Nisa mah tega. Ibu-ibu S2 paling datang poe Jumaah. 3 poe deui. Kieu atuh neangan deui tempat anu teu siga kieu. Duh, geus dibayar sabulaneun, mah nya dipenta deui. Tibatan keung. Anteur urang ka tempat ibu kos. Hayu balik kuliahnya. Lina unggek. Barang duaan keluar ti kamar. Gebeg. Duanana ngarenjag ruas. Aki-aki teh nyampak keur nangtung di hareupeun kamar kagenep. Lina jeung Nisa colohok sajongjongan. Jajantuna ratug tutunggulan. Si Aki leumpang rek nyamperkeun. Numpuk kitu beretak
Dua nana lompatan ninggalkan kosan. Bubar kuliah, Lina jeung Nisa muru imah nu boga kos. Keketrok, taya wae nu nembal. Gek dua nana dariuk di tepas tempat biasa ibu kos nampa tamu. Lah, tos lami nu gerelis. Cek ibu kos bari ringkung ku babawaan tos di pasar. Uhun, ibu damang. Alhamdulillah. Kumaha neng? Aya naon? Ibu kos langsung nanya karena persoalan. Ibu, abi teh bade naros da penasaran. Kunaon gelis? Ibu kos kerung. Derak-dak Lina ngalakonkeun kejadian tadi jeung peutingna. Oh, teh kenging sieun gelis. Moal aya naon si Aki mah nu tunggu. Aya panto khusus nu muru ka kamar rusiahna. Pokna bari gumujeng. Kamar paling mana? Ah, engke oge bakal uninga. Tapi Bu, abdi ngaraoskeun. Tiasa teu kontrak abdi dibatalkeun. Hapunten pisan. Teu tiasa. Pan parantos sapuk pangaos sareng kontrak satauneun. Ceuk ibu kos tandes. Aduh ibu, abdi ngaraoskeun. Rumaos abdi nu borangan sanes tempatna anu teu matak betah. Lina meredih. Kieu atuh, mangga kontrak dibatalkeun, tapi artos antos lebet sasasi teu tiasa euih deui. Ceuk ibu kos teu riuk-riuk salah. Lina jeung Nisa papelong-pelong. Kumaha pami? Can gerengse Lina nyarita, ibu kos geus motong. Atos kitu pami bade dibatalkeun. Kecuali bade diteraskeun kantu namihan kirangna kanggo setauneun. Omongna teugeg. Oh, atuh bade dibatalkeun we. Ceuk Lina akhirna. Mangga. Tembal ibu kos bari leos sup ka imahna teu basa-basi deui. Ih, mani judes kitu ibu kos teh. Teu wijaksana pisan. Nisa ngaharewos. Nah, ari cakak teh sora ibu kos seuri ngantakak karek pisan. Hayu, luwat balik. Cek Lina bari metot leungeun Nisa nu ngadon denga-dengo ka jero imah. Sapaparat jalan, Nisa kutuk kendeng. Mangkeheulkeun ka sikep ibu kos. Keun wae antep. Bantuan beberes we nya. Barang-barang urang bawaan sakedeung deui magrib. Ceuk Lina bari lempangna di gancangan muru kosan hayang geura pindah. Ayeuna rek pindah ka mana? Ka asrama Cici da barang-barang mah masih dititipkeun di si Cici sawareh. Atuh hareureun di si Cici. Untung we teu ka dipindahkeun kabeh puguh. Da kabeneran tempat sare jeung lomari geus nyampak di dieu mah. Padahal tempatna ngeunah ngan hanjakal. Nisa teu nulikeun omongan anak. Nempo curug Lina diantelkeun kana biwir manehanana. Bareng jeung suara adzan magrib, dua nana geus anjog ka tempat kosan. Lin, salat heula. Komo da kewajiban. Beres salat, Lina jeung Nisa geuwat beberes. Barang-barang teu pati loba, bisa kabawa kuduaan. Lina oge mere nyaho ka indung bapana kana WA yen manehna pindah kosan. Alesanana moal ka bebeja, engke mun tas rengse. Sabot beberes, kadenge aya nu leumpang. Tetela aki-aki teh bulak-balik make iteuk. Laju keketrok. Kulina jeung Kunisa diantepkeun.
Lina jeung Lisa geus singkil. Tapi aki-aki bet ngajanteng deket panto. Kumaha atuh Lin? Teu apa kudu kumaha. Duanana bingung jeung geumpeur. Red, kana handphone aya pesan ti indungna, sangkan hati-hati muntang ka Gusti Allah cenah. Lina asa boga tanaga, geuwat babacaan sabisa-bisa. Si Aki ngajauhan ninggalkeun lawang. Hayu Nisa geuwat. Lina metot Nisa sangkang keluar ti imah kos. Moal dikuncian? Nisa nanya. Teu kudu. Ceuk Lina bari ninggalkeun kunci sina ngagantung dina pantona. Hei, kamarana anu garolis? Aki milu. Aki-aki geus nyampak tukangeun. Geuwat Lina jeung Nisa ngalengkah rek turun kana tangga. Tapi itu aki-aki jiga nunahan suku maranehanana. Rek ngecerit minta tulung, tapi asa eueuh soraan. Ras Lina inget kana papatah indungna. Lina narik napas panjang, tuluy babacaan sabisa-bisa. Lila-lila narikan, tuluy dituturkeun ku Nisa. Si Aki ujuk-ujuk mundur. Ayo turun. Ceuk Lina bari setengah lompat dina tangga. Karek oge nepi na tungtung tangga panghandapna, si Aki geus nyampak hareupeun. Katempo panonna hurung beureum burahay. Itukna diulang-ulang. Lina ngan ukur bisa calangap. Nisa ngayak-yak teu walakaya. Handphone Lina nu dikekeuweuk disada jeung ngageterkeun leungeunna. Jika mawa tanaga, kulina diangkat video call ti indungna. Handphone diangkat disangharepkeun ka aki-aki. Koceak! Si Aki ujuk-ujuk ngoceak. Pung awakna ngapung, ngalayang bari gagauran. Ampun, ampun. Pokna les ngiles. Nisa colohok sajongjongan, Lina awakna semu ngadeg-deg. Gelis, hati-hati. Geura indit di tempat eta geuwat. Parenta indungna tina telepon. Nuhun mah, nuhun. Tembal Lina bari ngarangkul Nisa nu ngarumpuyuk. Terus diajak lempang ninggalkeun kosan setengah digusur. Cak barayang sakitu anu kapihatur carios pondok pindah kosan. Hatur nuhun ka Teh Dede Restiana anu parantos mercantenkeun seratanana dijomantarakeun ku Kang Has dina Wanda Sora. Hapunten kana sanes kanten kakirangan oge kahengkeranana. Mung sakieu puktosna. Kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.